Sumur Bandung mere karayuan ka rakyat Bandung. Sumur Bandung mere karayuan ka dayeuh Bandung. Sumur Bandung rahayuning dayeuh Bandung. Kaosna teu loba anu apal kana tulisan di luhur. Eta tulisan teh mangrupa parasasti nu jadi titi mangsa ayana Sumur Bandung dina eta parasasti. Jelas pisan ditulis Sumur Bandung mere karayuan ka rakyat Bandung. Sumur Bandung teh mangrupa cikal bakal lahir jeung ngadegna kota Bandung nepi ka ayeuna. Hanjakalna, ayeuna Sumur Bandung teh teu loba dipikanyaho boh ku urang Bandungna sorangan boh ku urang ti luhur Bandung. Padahal lamun ditilik tina sajarahna, Sumur Bandung teh perenahna di puseur kota Bandung. Sumur Bandung dijieun ku Adipati Wiranatakusuma II dina tanggal 25 Mei 1811. Teu jauh ti eta, tempat diwangun oge Masjid Agung, pendopo bupati, jeung alun-alun kiwari. Sumur Bandung teh perenahna di tukangan kantor PLN cabang Jabar Banten. Jalan Cikapundung, Timur Bandung atawa kurang leuwih 100 meter. Wetanan alun-alun Bandung tur pagedeng-gedeng jeung Jalan Asia Afrika Bandung. Perenahna memang rada nyingkur lantaran kahalangan ku gedong PLN. Padahal mun geus dijugjug mah Sumur Bandung teh ayana di wewengkon bagian tukang gedong PLN. Pangkus Kusnadi anu nyepuhan di Sumur Bandung waktu jumeneng keneh dina taun 2005 kungsi nyaritakeun sajarahna. Cenah ge kieu, ceuk ujaring carita Sumur Bandung teh didamel ku Bupati Bandung II, Raden Adipati Wiranatakusuma II. Harita samulina ti Subang kairing ku para penggawa Raden Adipati Wiranatakusuma II reus hiji-hiji leuweung. Anu dipikamaksud leuweung dina ieu tulisan nyaeta tempat anu ayeuna jadi Sumur Bandung teh bakat kunah naik ka wuwutos Jengkar ti tempat anu tebih Raden Adipati Wiranatakusuma II nyarandekeun salirana kana hiji tangkal gede. Tetekeun nu dicandakna dicancepkeun kana taneuh. Lajeng anjeunna mah kulem ditungguan ku para penggawa satyana. Kira-kira meunang sapanyepahan Raden Adipati Wiranatakusuma II lugay, ngadeg teras nyabut tetekanna, barang tetekan dicabut tina urut teteken tea ngaburial cai. Ceuk ujaring carita, salah saurang penggawa tumanya, gamparan geuning tina tilas tetekan teh kaluar cai dupi eta cai naon. Nya eta cai Sumur Bandung, cai nu isuk jaganing geto bakal jadi kahuripan jeung karayuan urang Bandung waler Raden Adipati Wiranatakusuma II. Satuluyna cenah ku kasakten Raden Adipati Wiranatakusuma nu jelas henteu samanea dina waktu sapeuting urut teteken teh dijadikeun sumur. Teu aya anu apal kalayaan pasti sabaraha jerona Sumur Bandung teh. Ngan anu geus pasti, kaahengan Sumur Bandung teh ti baheula nepi ka ayeuna caina teu kungsi saat jeung teu kapangaruhan ku cai solokan Cikapundung nu aya wetaneunana tur kawates ku tembok gedong PLN. Cai Sumur Bandung can nembrang herang, lian ti eta nimba cai ti Sumur Bandung teu bisa sagawaya kudu tartib jeung ditimba ku jalma anu dipercaya ku sesepuh. Harita Pangkus Kusnadi tea atawa jalma anu geus biasa. Timbana ember leutik disambung ku tali rapia anu panjangna kurang leuwih 1,5 meter. Aya tata cara anu kudu dilaksanakeun keur sing saha wae anu rek datang ka Sumur Bandung. Awak kudu dina kaayaan bersih atawa boga wudu. Jaman almarhum Pangkus Kusnadi mah mun aya tamu nu ngahaja ka Sumur Bandung teu can katinggal ka cai sok diparentah kudu wudu heula. Karti ari kitu nama lantaran masyarakat anu datang ka Sumur Bandung biasana sok ngadon ngadua. Jadi pantes mun urang kudu boga wudu oge. Lian ti eta salila aya di wewengkon Sumur Bandung teu meunang heheotan ribut jeung teu meunang suaban. Mun eta dirempak cenah tinggal ngadaguan akibatna. Kiwari Sumur Bandung teh geus kaasup situs nu aya di kota Bandung. Tang tuek kudu dipiara, dimumule tur diwanohkeun ka balarea. Ieu hal luyu jeung Peraturan Daerah Perda Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 ngeunaan nilai sajarah dan benda kepurbakalaan. Tapi kumaha buktina? Teu kabeh urang Bandung apal mun di sabudeureun gedong PLN deket alun-alun Bandung aya situs anu ngandung ajen sajarah Bandung. Malah duka kumaha nasibna mun Sumur Bandung aya saluareun gedong PLN jeung teu diurus ku pagawe kantor PLN. Boa-boa bakal jadi situs nu taya ajenna.